sarpik kieu di material teh keur ngeunah kitu eta keur dahar naon. Jelema eta hoream ngelayanana oge. Pasti rek kulir unggul ka dieu telin balanya. Mereka bebe tengah ngareunah kitu ngahapan eta. Aing mereka api-api we. Yeuh. Kudu api-api sia teh da kadenge aing geus ngomong rek api-api yeuh. Naon atuh? Dunungan ngamana sarpik ieu. Ngari dinya sok ngajakan ka gunung urang keur digawe mah marekna ka gunung mah moal milu. Cicing lah keur panas urang hoream pasea jeung maneh mah. Ayeuna mah urang maek nanya bener. Urang meuli senok tembok. Hah? Urang meuli senok tembok. Ukura kelas seuri. Naon di dieu yang disebut semok montok? Astagfirullah. Cik berdiri. Naon sih teh? Oh, yang disebut semok montok cenah cik tuh. Jauh ya. Kita dirinya mah hampurannya orang jujur. Yang disebut semok cenah. Urang mah teu kudu disebut semok ku maneh teu kudu. Urang mah ka dieu rek meuli sendok tembok jeung rapia. Uluh hayang disarwakeun semok sigana Pak Urba jauh di Sarneng. Lho itu. Lain dari mana aku pede-pede teuing nya. Dirinya boga kaca teh di imah Urang mah sadar diri, urang mah kerempeng. Hayang disanakeun semok sigana Pak Urba. Aduh aing. Oh, sia mah lela-lela ku aing gana hayang dikede lah. Ya. Nah Pak Urba mah pemain film. Lain pemain parade. Parade 17 Agustusan. Moal balik urang urusan jeung maneh mah hanya kal urang da urang keur hoream pasea punten we telepon urang pasea we jeung maneh mah. Uluh. Jeung mirip Gisela merenya urut pemajikan Garding merenya. Sejauh-jauh saneng aneh-aneh wae.